Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng enjing. Patepang deui sareng simkuring narasi tiasa di channel DKP TV. Bade ngawartakeun ngeunaan kuliner Tasikmalaya. Di Tasikmalaya teh seueur pisan kuliner-kuliner anu araraneh sareng khas. Di antawisna paling terkenal nyaeta bakso. Bakso di Tasikmalaya seueur pisan macam-macamna. Antawisna bakso beranak, bakso mercon, bakso granat, jeung sajabana. Contohna nu dijungeutkeun di sosial media nyaeta bakso gejrot. Ayeuna abdi tos tersambung sareng Hilda Amalia di Jalan RAA Warta Didingrat, Empang Sari, Tawang, Kota Tasikmalaya. Nu bade ngadugikeun informasi langsung. Wilujeng siang pamirsa, muhun langsung we simkuring Hilda Amalia nuju aya di tempat bakso gejrot anu nuju ka sohor teh di kalangan budak ngora. Kaayaan ieu tempat ayeuna nuju rame pisan. Hayu langsung we urang ningal kalebet kumaha kaayaan di lebetna. Ayeuna di dieu simkuring nuju sareng pengunjung bade tataros langsung kumaha rasana bakso gejrot di dieu. Teh punten ngawagel waktuna sakedap, kumaha rasana dieu bakso gejrot di dieu, enak atanapi kumaha raos? Raos pisan teh. Samemna kunaon teh? Ieu basona teh ngagejrot pisan karena bahan teh. Sareng deui kumaha kaayaan tempatna enakeun atanapi henteu? Ih tempat mah enak pisan, soal mah tiis, terus teh aya terapi ikan teh di dieu teh. Oh janten raoseun nya, janten nyaman ka pengunjungna tiasa ngaraosan bakso anu enak ngagejrot sareng deui tiasa sakantenan barita terapi ikan. Hatur nuhun ngawagel waktosna sakedap. Abdi bade langsung ngaraosan kumaha rasana bakso gejrot anu kasohor teh. Ayeuna abdi di dieu pesen bakso medium. Di dieu oge seueur macem-macemna. Aya bakso kerikil, bakso gejrot medium, sareng seueur keneh oge bakso-bakso anu sanesna. Kumaha rasana bakso medium di dieu? Urang mulai wae ngaraosan baksona. Baksona empuk. Sareng deui di dieu mah terkenal teh bakso empuk teh teu ngagoborak, atanapi pijer. Aman pokona mah terjamin halal. Pamirsa sadayana oge biasa ngajak kulawarga ka dieu ngamam bakso sasarengan. Baksona soalna enak terjamin di dieu mah. Jaba sehat, jaba bersih tempatna. Jadi biasa oge dia holiday.